warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Iman ka Allah, ngajaga iman, ngajauhan permaksiatan, ngajauhan perkufuran. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kaula nu agung bakal ngalimpah ruahkeun ka negara tersebut teh kabarokahan tilagit jeung ti bumi. Konsep na dua, hiji amanu, dua wattaqau, bakal limpah ruah. Subur makmur loh jinawi. Lamun urang nyaritakeun barokah wasul barokah teh hatina asal kabarokahan teh subutul khair al ilahi fisy. Tetep da kahadian kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi ieu. Ketika urang ningali langit, langit pinuh barokah lantaran langit kahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian. Lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi, boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ke jararadi barokah ngaranna. Lamun urang hayang kos kitu konsepna dua, hiji amanu, dua wattaqau. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Tuturkeun ayat Quran ieu mah lain pidauh bupati mah, lain pidauh gubernur, lain DPR MPR jeung presiden. Ieu mah nu boga langit bumi katut eusina, nu boga dunia nyarita mun hayang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dua, amanu wattaqau, iman takwa. Ya Allah, dibaca nama hampang iman takwa, babari jasa iman takwa. Ini pemerintah galamun pidato teu jauh ti eta iman takwa, balik bae ka imah intip usia. Amanu wattaqau. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Kuari kaayaan di negara orang teh seperti kieu. Lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan, aya ge hujan ulah disangka hujan-hujan anu bagus. Lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun. Aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula. Lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat, kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan. Dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega. Sing ada lain mega konde. Mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi kamanakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah. Malaikat anu mamawa angin, malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing, ieulah angin. Hujan teh kitu heula. Sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung alifalak, ilmu falak astronomi keun mah heula. Tidinya keke aya guludug. Nah bakal aya kilat ngenyai nyai. Ieu karak hujan mantep. Ieu mah teu puguh teu karu aya hujan. Ditanya aya hujan ngeribis. Teu jauheun teh budak. Di mamang aya hujan aya gede cenah. Aya guludugan heuh. Teu jauheun teh mah budak. Teu jauheun, balbejakeun wae dia. Ya odol-odolan di negara nyin hujan sih. Emang kumaha gitu. Ulah panas teuing we semprot aku hujan. Tembak sekali nembak sabaraha juta teh. Anda kula menanyakeun, hujan aya, guludugan. Kiai. Ya, sia. Rasakeun Gusti. Atuh kos kitu. Pada dasarnya hujan teh kos kitu.
sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna. Urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces di deuleuh di jerona aya sabab. Urang deuk gala wudu cai aya beuh di luhur tengna aya kerana aya teu diputerkeun moal kaluar cai sia kudu diputerkeun teh aya sebab heula. Kitu ge hujan lamun eta urang nu nyababanana hujan ge sarua. Panjang orang menyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan aya tama kos kitu poe naon nu ngageugeuh poe eta malaikat saha kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun-sataun taun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun di Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus ka ditu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara. Urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sih tuh tanya ka ieu wow henteu naon henteu. Emang bisa tuh nabi mah bisa wali ge bisa datang ke mana tahapanana emang kumaha kieu urang teh baheula roh teh can make baju ngaranna aya di alam lahut ketika eta roh diturunkeun ke alam jabarut kudu dipakaian alam jabarut ketika di alam jabarut dek diturunkeun ke alam malakut alam malaikat kudu make pakaian alam malakut ketika ia di alam malakut dek diturunkan ke alam mulki ke alam orang make pakaian alam mulki mah pakaian jasad ieu teh pakaian roh orang di alam ieu mah roh kudu make ieu ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianana pakaian malaikat naon cenah teh kiai di jieuna di mana di jieuna di Taylor mana sia mah nyaritakeun Taylor dek mesen burung sia dasar otak ngeres ya mah tuh aya pakaian anak urang di alam mulki nyarana ye alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad nyarana ketika urang dek naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat naik urang ke alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana urang dek naik ke alam lahut aya pakaianana mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah dibawa ku malaikat Jibril ke alamna alam malakut make pakaian alam malakut ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril geus teu bisa nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun ampura cek Jibril lain wilayah kula mah tuh di desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam jabarut hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik masyaallah tidinya mangga sewenunya ho iwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut ditaekeun ka alam jabarut ditaekeun ka alam lahut sedengkeun Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah Kangjeng Nabi ta Rasulullah uswatun hasanah contoh anu bagus geus atuh lamun contoh nu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit teangan coba
melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun lain naik ka luhur langit bebas ka laut modar eta tuh kan berarti aya sebab lamun eueuh manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia. Untung aya kene jelema nu kos karar itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat ieu rek carita gede eta maksudna. Oh ono opo malaikat ti mau beureun di mah ono apa sih nakon begini malaikat ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak cak malaikatnya naon urusanana tuh sia hujan jeung teu urusan pangeran teh menek nanya bae tapi mah rahasianya ulah dibejakeun ka jelema moal awas ieu mah kan urusan di alam malakut lamun sia turun ke alam jabarut ke alam mulki nya alam nasut ngaranna urang ieu ulah beja moal tuh geus dibere nya ku malaikat tek aya manusia nu dibere kos kitu sebab nyanana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia nu mentak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi belah dieuna Sayyidina Umar belah dieuna Sayyidina Abu Bakar belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani belah dieuna Syekh Nawawi Tanara belah dieuna Syekh Asnawi Caringin belah dieuna Syekh Daud belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur nu kurang dijarahan diunggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut aya tuh lamun eueuh wae atuh hese negara acak-acaka ya Allah ya Rabbi masyaallah karim lamun urang di zahir ku ari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih budak teh kuari di SMP pakaian SMP kuari manehanana neuk digawe di desa make pakaian desa kuari neuk digawe di kecamatan make pakaian MS donan garang PNS kuari digawe di kabupaten make pakaian PNS tanggeus lain deui kuari bupati ge pakaian lain deui gubernur lain deui presiden dan lain deui aya pakaian-pakaianana di alam eta ge sarua masyaallah karim. Nah ieu maka jeung tamakur carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos karar itu ya Allah ya Rabbi miceunan eta ge seseleh bicanan eta teh seseleh lain nalagan nu mantak dibagilah di awak kurang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatur ruh latifatul sir latifatul qafi latifatul apa latifatun lapas latifatul qalb hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali takholi piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli ya Allah ngomong mangeunah kapanggih bajeng bupati dibere duit dilegleg iya hese dua deket tak kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mangayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah sombong cenah kuci aing waktu sombong-sombong bae mah waktu sombong-sombong bae kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanana henteu takholi nya teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus
kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak geus lamun kiai menta ka pemerintah haju dileg-leg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu celi naon anjing celi naon ge anjing lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua menyenek diteuk-teuk celi anjing bae mal bisa hus ekstrim ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim sadunya kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae ajo kiaina di ekstrimkeun kitu marah atuh geus eueuh marah nya mah daek tuturkeun teh daek geus cak aing haram di cenah kos kitu mah moal maju teman negara ai kos kitu haram pajukeun ku sia rodaan ku sia negara dorong aing mah lain nyaritakeun maju dek nyaritakeun bersih roh sia dek nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna aing ge ngarti bolos ya nyaritakeun kebersihan tuh ketika orang dibere ke pemerintah cokot dapil bala bagikeun ke batur ulah di dahar je sok urang dahar ye cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureun nya kalian saku aing ieu mah keur carita deui kebersihan teu lamun urang salaman dibere bagikeun ulah kaduhung mah kaduhung amat gede tuh malhusu tuh bahasa bae mending leg-leg ijek geus teh aing tayang kitu kene duit-duit anu urang rada mang-mang ulah dahareun gitu kene mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki jiwet kuari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik urang masuk nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu cemi ya sadaharna tilu ieu na ge tilu set dekat deuleu lah saeutik mah cak tabu teh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat karena dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong waktu kuari mah boho itu biasa teh kan blon eta kiai geus apa adanya bae gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae terus batur can nambahnya nambah dulu orang kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun kebersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyaho lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pemerintah dileg-leg bae duit ti dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula cak Imam Ghazali kula menyambung lidah doang cek atau illah nu boga hikam kula menyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga al-Kusyairiyah kula menyambung doang sekadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai nang geus ulah nanyakeun aing sia sia mah sia bae aing mah aing ih engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter beda dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teu diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya gitu bae teh mah otomatis sama ngaranna injection saya yang serikeun aing ya Allah ya Karim nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh
Jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang. Dimensi zahir awak urang, dimensi batin roh, dimensi jero golbu, dimensi jerona adalah sir. Aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna, aya nu datang ka golbu mulai tasawuf tasawufan gini, aya datang ka sir, aya datang ka ruh ibadat. Mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah. Kadelean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu, ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu, aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu, sir kos kitu. Gitu sebab naon alamna beda, alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain, tingkah naga lain, naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui, naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsep negara supaya barokah. 2, Allah nyebutkeun amanu wa taqwa, iman jeung takwa. Kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan, urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari mah neuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo, neuleuh urang ka perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo, neuleuh urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya nu kering eueuh caian, bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai. Berarti kan pinuh ku teu berkah. Ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing, padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat, tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing, ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam. Urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar, polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet. Urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih, aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi, antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah. Komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa, padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang. Kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun, nu salah disalahkeun, tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu. Kulantaran lain kos kitu masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu, masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu, masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu, geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tuh lain teu berkah. Ketika orang ninggalin keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan, hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep, hujan teh sing kolocor digigir imah urang di sawah di jalan. Sapoe 2 poe katingali kos ngembel taneuh teh iyalah pinuh barokah, teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon. Masya Allah menang saminggu hejo ngeplok kadeuleu ku urang jembar rarasaan hate teh neuleuh pasawahan teh Masya Allah suburna nu luar biasa, caina ngemplang teu lila di pelakan pare hejo rata luar biasa. Urang ningali ka sawah, di sawah teh loba caian Masya Allah, lauk betik jeung lauk julung-julung, lulumpatan bunga jasa, kebelah ditu aya lele, sagala aya gabus. Masya Allah ningali di solokan-solokanana ya Karim eta mah lele rombongan. Bika-bitaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana, kabeneran sawah teh belah ditu na mah teu dipelakan lantaran jero yu urang tahu. Coba bebejakan nu boga sawah na mang ja ieu mah teu kapelakan kukula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi 2 jeung mamang. Masalah guys bang, ditahu ya Allah keplok. Masya Allah
eta lauk datang nati mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna nu barokah. Ya Allah ya Rabbi, mancing cari tanah cek asal diturunkan pancing, dabut asal turunkan pancing ayaan epan hiji menang 5, iya mah epan 20 tuh menang hiji acan. Teu berkah teh ngaranna kos itu tah. Lo bating epan batan menang. Emang epan hiji. Masya Allah, kalau taheula ditahan ku urang sing ades ya epanna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso epanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang masih tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kadeuh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna. Ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan. Pas dek balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngoloso deui. Ngan dongengna doang ka pamajikan we meunang ka munang hiji atuh mana ngoloso deui. Teu kudu bebe jatuh kos kitu mah teu berkah ngaranna kos kitu. Tuh beda berkah ya Karim. Udah jamu nyari tangga dong, geluduk ayah deh, geluduk, nyanyi, turun deh hujan, masya Allah, di luhur turun hujan numawa barokah tanah, ngajadikeun segala rupa, masya Allah, pare jaradi nu dipelaku manusia, jagong jaradi nu dipelaku manusia, gitu kene kacang, gitu kene cabe jeung sajabah nu dipelakna jukut dan segala rupana panaya sapi aya munding aya domba luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simeut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simeut ngararapung manuk cukup ngadaharan simeut doang ge simeut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebon munding wah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna. Itulah keberkahan ayang berkah kos gitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitun teh henteu lolobana kumaha walakin kadzdzabur rusul fa aqadnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bara heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran tengah denge ucapan-ucapan ulama atuh fa aqadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok iyalah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi iyalah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina magawean zina ku ari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun ku ari teh diberkahkeun negara Indonesia anu sakieu suburna tetangkalan arareueuh ku ari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan ku ari anu ditutup bae nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah ku ari anu boga 50
kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngesi 40 barang ditanyakan lantaran pabrik na gulung tikar balik teu berkah. Aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah. Sarua bae. Ieu berkah ya bakuari. Ya Allah ya Rabbi. Nah, urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararaeh sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 nu paeh. Mejeunana. Pakistan kamari 2.500 keur panas paeh kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh. Hitung Gusti teu kudu make kalkulator sabaraha ribu. Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh. Dah pararaeh. Padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajat na kakarake 49 derajat can 50. Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu. Taya naon eta di India? Eueuh nu nyaho. Iwal ti jelema nu nyaho. Aduh, heses yang masih ngomong. Aya seorang dai waliullah dakwah di India, kemudian pada bulan Rajab kemari jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah. Nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun jelema loba jasa nu arasub isap culik deui ku Amerika dibunuh deui. Di Pakistan hiji golota mah kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebat eta jelema dakwah teu perlu kugana dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh kene di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga kiling ngan aidek ngomong besi leuh besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawat asana India disiksa kajen kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen kumaha kena siksa ngan teu ngomong bae kula. Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana bae ulah sadawara. Ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern ku aya beda nu modern ka salap sinis bae orang salap atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawawu urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hades ya ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula. Nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu leumpangna NU ka dieu leumpangna Golkar ka ditu leumpangna P3 ka dieu leumpangna PKB ka dieu kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih. Nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh deuk kudu dikunghakeun deui. Nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibna syaitana ma razaqtana
Bantu nyahuan mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan sih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana nggak tahu apa pamajikan aku udah ngaji mah teu ngaji pacar ngariung urang sudah demikian salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting pita gunting rambut di marhabaan ka belah dieuna aya HP malaikeun gunana tak lantaran tadina dibacaan di doa aya TV bungen ya nama ngan heuleuh doang paling ya ieu mah nu bantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh anu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi kunya ana dipoto tolong teh coba belon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabelonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan unjukkan ka Gusti Allah Gusti ai pamajikan abdi di mana 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka ai mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak setan geus ku ari nu mantakna aya nonton TV bae atuh pantes lantaran anak juring ge sia nu kumaha lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge juri ki ai kitu onam komplotan juri kabeh burung Laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah kabeh ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaih isin wari istisqa urang geus ngajak saha istisqa deuk ngajak saha pad istisqa wa instruksi ti pemerintah bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai geus lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa deuk istisqa geun kitu heula ulah main jeger-jeger bae puasa heula 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu ulah ilu berangkat ku ari ka lapangan kiaina nu geus ikhlas buka izin ka Allah embe munding sapi bawa ka lapangan hayam bebek bawa ka ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa keuna ngajengek-jengek ditu di lapangan pen ke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli sunnatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas sia teh teu ngarti sih dieu kumaha meureun sapi ditanya ku sapi nu sejeut mohon panas bebek Bo kabeh teu cicing panas pan Allah memperhatikan bosak toh hewan kabeh panas-panasan geus urangna mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi sebab urang mah nonton TV sebab tah dianggap mah bebek wek cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia
Gusti sapodo deuk hujanan bebek tan penting hujan belah pokona mah. Isi nu rek wari deuk istisqa kalau embung. Sahabaturna istisqa. Sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Aya sahabat, Tuhan, ulah khutbah bae kunaon? Panas kami minta hujan. Langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan. Kangjeng Nabi tak oh bunga luar biasa datang kan bisa balik. Di masjid hujan terus gebrek bae. Kangjeng Nabi bapak di masjid ibu Kangjeng Nabi balik hari Kangjeng Nabi itu bisa hujan. Itu bisa keraat ke hujan di keraat balik nyanda ka ieu saminggu hujan bae. Saminggu turun hujan. Wow, datang ka aya imah-imah nu ka bawah. Imam-imam panggung-panggung maka bawa segala pagar-pagar ke bawahnya anak Jumat deh jeung Kangjeng Nabi. Begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui. Aya naon deui sia cek Kangjeng Nabi. Kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti. Kunaon emang atuh ambalah aya cak jalan teu kada jalan banjir. Kangjeng Nabi langsung ngadoa deui ret hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi. Masya Allah. Nah iya wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas. Aya teh ge nu tas naon ngaranna istisqa di nelayan. Di hareupeun nelayan. Di haharuan ku kiai. Sama istisqa sih di nelayan. Iya tuh ibadah ieu mah urang mah pokona mah di mana tadi mana? Belum teh coba ngajawab. Kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik menang gajaran. Pente datang ka maksud teman, datang ke kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu. Intip urang, barang penting hees bae cak sia ibadah bego. Hah, ai kamari sia. Ngomong tahajud sia tuh, coba hayo. Tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan. Tembung aing menuturkeun usara itu, Mbok. Menuk ikhlas tu andieu karak daek atuh kiai bae uai ge bu. Ieu bae konsepna laksanakeun amanu wat taqau. Lamun yang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang, tingkatkeun takwa urang, lobakeun tadarruk ka Gusti Allah, taubat ka Gusti Allah. Enta masing-masing Gusti abdi butuh cai sok penda sakali dua kali ai istisqa teu bisa mamaning ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha Sayyidina Umar tawasul sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu we Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat ge cak aing mah henteu mal ka dihujanan. Engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah. Masyaallah mentak ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran beusi disiksa ku Gusti Allah. Engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit nurunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi nahorenganan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan be heula jadidu imanakum bila ilaha
lobakeun maca la ilaha illallah, lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Kablah dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah. Mata orang takwakeun ka Gusti Allah, ulah didelekeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh. Irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah. Kadanan para wali magis ninggalkeun alam ieu naik ka alam malakut. Pakaianna geus pake pakaian malakut. Dementak lamun malaikat meneuleuh ka roh, neuleuh ka roh-roh nu aya di kuburan malaikat. Atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh ka roh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kalu innalillahi wa inna ilaihi kaget pan jamaah naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ka langit pupus eta bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendiki kabarieun le kuntilanak. Meureun sabangsa manan kitu ge nya. Teh tak bisa deuleur roh lain sabaragan. Berarti kan hamba Allah aya nu bisa. Contoh Mama Sobari. Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan. Ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara. Ai Mutanam Syekh Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi. Ai Makka Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin. Ai Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir. Jeh nu mantak bararsi batur mah tuh bisa kadeuleuh geus ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol. Urang mun zarah ngobrol. Assalamualaikum. Woi, apa kabar? Baik-baik saja cenah teh. Oh iya. Bagaimana di sana itu bagaimana keadaannya? Wah, gersang sekarang. Iya ngobrol orang dirinya. Emang ngobrol lah gitu-gitu tuh lain. Kayak siapa datang ke kuburan gitu hayang pajar hebat. Takol habak. Itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna ge teh lain make ieu ngobrolna. Urang ngadang da ngadinya tek we. Oh, geus bae urang mah cicing. Troh ngobrol jeung. Tek besi aya di kuburan nu ngahaneng. Eta okos naon eta? Geus ulah diberjakeun lah pokona mah. Eta jara keur ngobrol. Tah, engke ge haju aya engke ge sejarah aya. Saya tadi ngahaneng kana beuh, masyaallah. Kunaon? Aing kapanggih jeung uyut. Uyut. Lain jeung malaikat lain aing jeung uyut cakana teh. Terus mah dasar dukun meureunna nyawa aing dukun nyawa lain cakana teh pokon uyut bae. Aya kapanggih jeung uyut urang mah. Tah jeung malaikat mah kos kitu, tek-tek bae. Kalem geus buat kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Tuh kos gitulah lain make ieu. Namun make ieu mah ngaranna alam nu ieu. Alam itu mah alam malakut teu kudu. Sebab urang kaambeul ku malaikat seungit, urang maca sholawat kaambeul, urang maca Quran kaambeul ku malaikat. Urang mah kadenge ku ceuli ieu, ku malaikat mah di luhur langit kadenge. Urang zikir tengah peuting malaikat nonton di luhur langit. Urang tahajud tengah peuting malaikat nonton. Nyaun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah. Masyaallah nu mentak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang peuting zikir tahajud azim. Indal malaikat di alam malakut pada bebeja. Oi, si anu deuleu ge ke peuting deuleu ge, ke peuting deuleu ditonton ku ijah. Malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngaagung-agung. Tuh, henteu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu. Henteu kudu, waduh di orbit teu kudu. Cak malaikat coba tatanggana deuleu, coba tatangana. Di nonton TV cak kana. Waduh, keur nonton bola. Malaikat yang ngobrol, pan kiai sih nonton bolanya. Bagi malaikat mah ngobrol. Malaikat, tama kiai na sih, kiai kos gitu tamanya. Orang turunan galedeg yuk. Dis, malaikat, perintah ti Gusti Allah. Ieu keur carita jauh kitu nyaho teh sebenarnya mah. Ya Allah familalul qura wallahu a'lam.